Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu orang ngalajengkeun deui hanca darasan urang sadayana kitab Matan Fathul Majid halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna perkara anu datang ti Kangjeng Nabi. Asy-syafa'atul uzma ari syafaat udma. Lahu pikeun Nabi shalla moga namian rahmat sallallahu Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wasallama sareng kasalamatan. Maparin kasalamatan Allah pi pasil qadai dina misahkeun hukuman. Wa ba'da zalika sareng sabadana ieu syafaatul udma tashfa'u nyapatan saha lambiya pirang-pirang nabi wal auliya sareng pirang-pirang wali wasa irus solehina sareng sasesana pirang-pirang jalma soleh wal aba'u sareng pirang-pirang bapa pi auladihim di pirang-pirang putrana bapa wa al auladu sareng pirang-pirang budak pi abaihim di pirang-pirang bapana itu aulad faqad waroda sareng nyata geus datang naon annal walada sayaktosna budak yaqau eta tumiba ieu walad ala babil jannati di panto surga payaqulu teras nyarios ieu walad la adkhuluha moal asup kuring ka ieu jannah illa ma walidayya kecuali sarta dua kolot kuring. Wali nabi sareng eta tetep pikeun Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaatun ari pirang-pirang syafaat adidatun anu seueur. Wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna perkara asyiratu ari syirat wa huwa sareng ari ieu syirat teh jasrun mamdudun eta tali anu dibentangkeun alamat ni jahannama di luhureun neraka jahanam ya waroda yariduhu ngaliwat kana ieu sirat saha al awwaluna pirang-pirang jalma anu ti heula wal akharuna sareng pirang-pirang jalma anu pandeuri wa sareng ari ieu sirat teh sya'ratun eta buuk min syu'uril hadbin min sya'ri hadbin tina bulu mata min tina bulu bata min sya'ri hadbi sayyidina tina bulu mata Gusti urang sadayana malikin tegasna malaikat Malik khazinin nirani tegasna penjaga pintu neraka tuluhu ari panjangna syirat salah satu alapin eta 3000 naonana sanatan tahuna kama saperti perkara waroda anu sumping ieu mah pi riwayatin dina hiji riwayat wa pi ukhra sareng eta tetep dina riwayat anu sejen mah tuluhu ari panjangna ieu syirat teh khamsata asyara alpin eta 15.000 naonana sanatan tahuna wa sareng ari ieu syirat araqu eta leuwih ipis minasyarati tinimang bulu wa hadu sareng leuwih seukeut minasaipi tinimang pedang tarpuhu ari tungtungna ieu syirat pi ardil qiyamati eta di bumi kiamah wa tarpuhu sareng ari tungtungna syirat al akharu anu sejeng pil ardil jannati eta di tanah surga wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna perkara anu sumping Kangjeng Nabi mawa emak hauduhu ari haudna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sareng ari ieu haudun azimun eta talaga anu gede kullu janibin ari tiap-tiap sisina min jawanibihi tina pirang-pirang sisina itu haud al arba'i anu opat masafatu syahrin ari perjalanan sabulan hapatuhu ari sakurilingna ieu haud adzahabu eta emas wa raihatuhu sareng ari ambeuna ieu haud almisku eta misik minyak miski bal atyabu balik ta leuwih seungit wa hasohu sareng ari sareng ari taretesna ieu haud teh alu-luu eta mutiara wasopahu nyipatan kana ieu haud sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ma'ahu kana sayaktosna caina haud asyaddu
eta leuwih banget naonana bayadon bodasna minal labani tinimang cai susu wa ahla sareng leuwih amis minal asali tinimang madu yasubbu yasubu yasubu ngocor pihi dina itu haud naon almizabani dua pancuran minal kausari tina kausar alaihi tetep kana itu haud minal awani tina pirang-pirang wadah ada dunuju bisa mai ari sabing bilangan pirang-pirang bentang anu aya di langit yasyrobu nginum minhu tina itu haud naon saha kulluman tiap-tiap jalma aufa anu nyumpunan ieu man bi ahdihi kana janjina man minallahi ti Gusti Allah wa yumna'u sareng dicegah minhu ti itu haud saha man jalma badala anu ngarobah ieu man wa ghairuhu sareng liyana itu man man ari jalma syariba eta nginum ieu man min hutina itu haud man ari saha jalma syariba eta nginum ieu man min hutina itu haud syurbatan kalawan nginum la yadma'u mangka moal halabhab ieu man ba'daha sabadana syurbah abadan dina salawasna walikulin nabiyyin sareng eta tetep pikeun tiap nabi teh minal anbiya iti pirang-pirang nabi haudun ari haud illa sholihan kecuali nabi soleh palaisa mangka teu aya lahu eta tetep pikeun soleh teh naon haudun haud wa dor unaqatihi sareng ari pentil susu onta na soleh yakumu eta ngadeg ieu soleh maqamal haudi dina tempatna haud lahu pikeun soleh waqala sareng nyarios saha ba'dhum sapalihna ulama laisa henteu aya fil mauqifi dina eta tetep di tempat naon haudun haud illa haudun nabiyina kecuali haud nabi urang sadayana sallallahu alaihi wasallam wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna perkara ru'yatul mukminina Allahu a'lam bissawab.